ngajaran dongeng, tapi masih kena ngagunakeun teks sungkul. Henteu heran lamun murid tambah bari bosen. Yuk robah cara ngajarna jadi leuwih interaktif ku ngadamel video dongeng nanya lira. Ku kituna, yuk ulah lami-lami. Cag urang kawitan. Sampurasun sadayana nepangkeun simkuring Neng Sulastri kalayan NIM 2308189. Simkuring ti Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Tah video ieu teh didamel pikeun nyumponan salah sahiji pancen mata kuliah Teknologi Digital anu diampu ku Bapak Haris Santos Anugraha MPD. Tah video ieu teh nyaeta video tutorial ngadamel video animasi dongeng ngagunakeun aplikasi Haratis nyaeta CapCut, Hailuo AI sareng ChatGPT. Ku kituna hayu ulah lami-lami deui, gaskeun. Lengkah anu kahiji nyaeta siapkeun heula dongengna dina bahasa Indonesia. Tah abi tos aya disimpen dina notes. Tah dongengna sakadang kuya jeung sakadang monyet. Pamitos kitu disalin wae dongengna. Tah pamitos disalin urang buka wae web di Google nyaeta webna ChatGPT. Klik wae nu pangluhurna atau tiasa diketik ChatGPT, tah diklik wae nu pangluhurna. Pami tampilanna tos sapertos kieu, salin wae dongengna di dieu. Tah pami tos kitu, urang damel heula promna dina bahasa Indonesia. Promna sapertos kieu. Buatkan prom persin untuk di-generate ke gambar di Hailuo AI. Kalau titik heula, kalau sudah buatkan juga prompt persin untuk video di Hailuo AI juga. Pamitos kieu tiasa diklik tanda panah anu kaluhur. Klik. Teras antosan. Tah pamitos aya. Tuh, antosan heula. Pamitos aya sadayana, ChatGPT-na tiasa diklik salin anu palih dieu. Pamitos disalin, urang ka aplikasi Notes heula anu bawaan HP. Teks sareng salin di dieu. Langkah anu kadua nyaeta urang buka aplikasi Play Store. Klik. Teras klik ditelusuri. Teras ketik Hailuo AI. Teras klik anu pangluhurna, antosan teras klik anu kadua. Pami kitu teras install. Pami tos kaunduh tiasa diklik buka. Tah tampilanana bakal sapertos kieu. Teras diklik wae anu pangluhurna anu tulisan login. Diklik wae teras continue with akun Google. Pamitos kitu mah tiasa dipilih wae akunna bade nu mana. Teras antosan. Tah aplikasi Hailuo AI ieu teh nyaeta aplikasi AI Haratis anu tiasa ngadamel gambar, tah image generation, ngadamel teks ka video, teras tiasa ngadamel oge gambar ka video. Tah aplikasi ieu teh tiasa ngadamel anu kualitasna teh sae pisan gitu, janten ieu teh cocok kanggo ngadamel media pangajaran. Tah hayu pami kitu mah urang ngadamel heula gambarna. Klik wae anu image generation. Antosan, tah engkin tampilanna bakal sapertos kieu. Tah pamitos kieu mah urang kembali heula teras ka notes. Tah urang salin heula
kan tadi teh parantos ngadamel prom gambar persin tah anu ieu tah pamitos kitu mah urang salin wae anu paragi anu sin kahiji disalin teras buka deui aplikasi Hilo AI na teras pindahkeun deh di dieu disalin deui tah pamitos kitu mah urang pencet anu gambar kerang ieu nya di handap diklik teras antosan. Mungkin tampilanana bakal sapertos kieu. Tah pamitos kieu mah urang tiasa klik wae sareng pilih gambarna bade nu mana. Tah simkuring mah bakal nganggo nu ieu wae. Teras klik download, teras with watermark. Tah antosan we. Pamitos di download, urang kembali ka awal heula nyaeta ka setelan home. Tah, orang langsung wae ka image to video atau generate video, klik wae. Tah pamitos kieu orang balik deui ka aplikasi Notes. Tah, kahandap wae di scroll anu bagian from video persin. Tah, urang salin wae from anu kahiji. Salin, teras balik deui ka aplikasi Hilo AI. Teras upload heula image anu tadi. Diklik wae. Tah pamitos ka upload gambarna, teras diketik. Salin wae from anu tadi ti notes. Tah pamitos kieu finish, teras diklik anu gambar kerang. Klik. Tah pamitos kieu antosan wae. Tah ieu parantos rengse, ayeuna urang klik wae videona, teras di-download. Tah pamitos selesai, tiasa diklik kembali. Tah kan tadi teh aya sababaraha hasin di aplikasi Notes. Tah mungkin prosesnya tiasa diulang di ti awal, tinggal ngadamel gambar terus mungkin ngarobah gambar jadi video. Tah pamitos rengse, hayu ayeuna mah urang lanjut ka lengkah anu katilu. Lengkah anu katilu nyaeta buka aplikasi CapCut. Tah aplikasi CapCut ieu teh nyaeta aplikasi paranti ngedit video anu haratis sareng fiturna oge seueur. Tah pami anu teu acan ngadownload tiasa di-download lah di Play Store. Ayeuna mah urang klik wae proyek baru teras urang gabungkeun sababaraha hasil video anu tadi tos di-generate di Hilo AI. Pami atos tiasa klik tambah wae. Tah tampilanana bakal sapertos kieu. Tuh tiasa digeser, diseret, sareng ieu teh fiturna seueur, aya fitur edit, nambahkeun audio. Tuh nambahkeun audiona oge, ayeuna mah tos aya fitur rekam. Janten tiasa langsung direkam di dieu. Praktis pisan kan? Tiasa nganggo transisi. Tah klik wae ieu, teras tiasa dipilih transisina. Tah ieu aya anu sedang tren, jiga pudar hitam, tah sing campur, berkedip. Simkuring bakal nyobian anu pudar hitam. Terus aya fitur audio. Audio di dieu teh alias suara tiasa nambihkeun sora anu ti perangkat atawa ti CapCut-na langsung. Tah sapertos ieu aya contona tapi aya sababaraha fitur anu premium nyaeta anu kedah berbayar gitu. Tah salian ti eta oge aya overlay. Overlay teh tiasa nambihkeun deui scene, mungkin di handapna bakal aya. Teras tiasa ngarobah ampul, tah ieu tiasa ngabisukeun audio. Teras tiasa nambihkeun efek, subtitle, tiasa nambihkeun subtitle oge. Sareng sanes kantena deui. Tah, kitu cenah. Tah, ayeuna mah kumargi videona parantos rengse, hayu urang tinggal sasarengan kumaha hasilna. Tah, kitu cenah prak-prakanana, kumaha gampang kan? Tah sakitu wae anu tiasa dipedar dina ieu video, hapunten tina samudaya kalepatan, mugia aya mangfaatna. Hatur nuhun. Bye bye.